Loket aing ya loket aing alas ya nanti nih gue loket aing sakeblok teu antap para mangacep nonyok kana beungeut urang ngagiwar ka belah katuhu buru-buru kurang ditakis kulugeun katuhu tur tandeungeun kenca urang asup kana careha manehna ceprot aduh Kalieung mangacep kagalieunan waktu harita kurang kaseimbangan geus kitu pok urang cumarita ka mangacep geus nya Mang ayeuna lamun abdi rek nekat ka mang dipaehan ku abdi ayeuna keneh. Tapi abdi teu kituna mang. Hampurannya mang abdi geus caluta ka mang. Loba pilihan deui mang kudu diwarah ku abdi. Nying urang naonan mang sorangan mah wani sitaya mang Hakim aya mang Adang. Geus kitu mah atuh urang ngaleos ningakeun Mang Acep. Aya sababaraha lengkah urang ka hareup. Kubrag urang teu syukur sabab Mang Acep moapot kembang disukrukeun kana tongong urang. Hah, loket aing sakeblok. Geus kitu kurang sampeurkeun deui ka Mang Acep. Teu anta parah di dinya ku urang dihantam deui 2 kali. Ceprod, hiuk ceprod. Kalieung Mang Acep kagalieunan. Aja nih gobok loket aing sakeblok. Sia, init sia teh dia. Init sia. Bongana tadi sia ku urang dibere omer kalakan deungeul ku petembang. Geus kitu Mang Acep tuluy cengkat beje pulat pelot manehna ka Solonto dan ini tinggal keur tapa tempatan. Urang geus ngarasa aman mah buru-buru ngaleos nu maksud jeung tujuan hayang ningali deui Mang Adang jeung Mang Hakim susuganan aya kene tempat tukang soto. Gedik urang gedik di ka tukang soto aya nama jalan hareup. Henteu jalan tukang deui sabab urang geus kagok ieu geus kudu dibereskeun kabehanana. Urang ngagedik ka tukang soto teteh lapisan geuninganan di tukang soto Mang Adang jeung Mang Hakim geus eueuh di eta tempatan. Tuluy urang nanyakeun ka tukang soto, "Pak, tadi jamin duaan di kamarana, Pak?" "Waduh, tadi ngangkat ka ditu, duka ka mana nu hiji deui, entos tuang soto nana duanana gitu aya, entuk ninggal ngeleosna ke mana tadi ngangkatna, entuk apal." Cek eta tukang soto harita bejeng maena culang cileung tur tanya kelan elap. "Oh iya satu Pak itu ya mah. Nuhun ya banyak. Yuk sami. Bade soto olah entok." Mau apa atas nuhun pisan. Geus kitu mah urang ngaleos di eta tempatan, ngagedik tapi tetep tongong mah nyeri balas tadi didagor ku Mang Acep ku pot kembang. Geus kitu urang buru-buru ngingkig deui asup ka jero rumah sakit. Ngan tidinya urang teu langsung ka Bumirda. Tidinya urang mengkol ka belah katuhu. Nu maksud jeung tujuan urang rek ningali Abah Wiranta nyaeta salaki nama Iti. Tuluy urang ngagedik neangan nomor 2 genep. Gok pisan atuh katingali ku urang aya. Geus kitu mah bus urang ka jero tetela nya pisan geuninganan. Abah Wiranta keur ngajoprak dina ruang rawat tur tadi tungguhan ku Ma Iti sorangan. "Ma, Enden. Abah, sinden ka dieu eta." Cek Abah Wiranta bajeng melong ka urang. "Kunaon Abah? Teu damang?" Awal katingali Abah Wiranta harita rada bengok. "Nah kunaon mak si Abah jadi bengok gitu?" Cek urang nanyakeun ka Ma Iti. Ma Iti pok ngajawab, "Si Abah teh jadi stroke ringan, Den." "Oh, stroke ringan." Tos kan wae kebakan wae. Wallahi Abah sih enggak damang aja Abahnya. Cek Abah Wiranta teu kaharti ngomong meh. Geus kitu urang pok atuh cumarita ka Ma Iti, gigireun Abah Wiranta. "Mak, kabeneran ieu mah aya di dieu. Tur teh beh kadangu ku Abah. Abdi teh kabar baik kitu mah." "Heueuh kumaha atuh? Mah teh keur katalang saranya Abahnya." Nya Bah. Bah Wiranta bareng ngomong tur tangacai jeung bengok-bengok manehanana. Leungeun sing para rengkel watir nempona mah dina kaayaan kitu.
naon atuh nen mak teh tadi tendenguan weh. Naon atuh kabar baik nate? Cek Ma Iti mayana pinuh ku penasaran. Cek Bah Wiranta harita bejeng peperengkelan tur teh bengok-bengok manehanana. Nya kena Abah mangadangukeun hungkungnya Abahnya. Nya. Kieu mak. Ieu mah mumpung kasaksian ku Abah, mumpung kasaksian ku emak, abi rek mere kabar baik ka Abah jeung ka emak teh. Naon atuh kabar baik naon den? Abi teh teu sengaja keur mapah tadi teh. Pan Uten teh di dieu di rumah sakit, mak. Sultan teh di rumah sakit na kunaon den? Duka kunaon ngan dirawat teh di dieu ku Mang Acep teh. Oh, terus kumaha? Aya salah saurang ibu-ibu, mak. Angotiung geulis teh. Jeung pamagetna Jangkung Agung. Mun teu salah mah namina teh Ibu Miranda, mak. Ibu Mirda meureun den di Jakarta. Tetelanya pisan geninganan. Ma Iti wauh ka Bu Mirda. Anu lalakina jangkung gede den. Padi. Nya, mak, eta pisan. Oh, naon kitu den? Tak mama teh pipilueun. Naon mah pipilueun naon? Lain mah kabar baikna kieu. Ma Acep teh dibayar 10 juta, mak. Terus kumaha? Ieu teh cenah duit teh duakeun. Keur Mang Acep cenah mere teh 5 juta, pasikeun cenah ka Ma Iti cenah 5 juta. Tapi teu ka emak. Antuh dan nu bener sadene. Cek Ma Iti harita bari jeung cengkat. Kelo si Acep nama kajak teh mere ka emak. Kurang ajar pisan eta jelema teh. Tenang, mak, tenang, mak. Kalau ka emosi tenang, mak. Si Acep mah hianat wae ka emak teh baheula deuleun den. Baheula ge emak teh tengah bohong di pengadilan teh. Si hakim ngawaduul di ka emak teh. Dek mere ka emak teh 10 juta celek ketek teh mere 100.000 deuleun. Oh. Ayeuna dibere duit 10 juta ke emak 5 juta cenah kitu. Abah meni juta-juta ning duit teh. Cek Ma Iti harita bejeng gerewekan. Kurang ajar eta si Acep. Duh, karena geus hianat ka emak baheula den geura. Kalapa bijil ti cungah. Nu akhirna Mama Iti dina waktu eta manehna loba teh kaceplosan. Keur Mama Iti mah kaceplosan wae ngomongna teh. Kumaha tuh ayeuna Abah?